Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala rasulillah. Astagfirullahaladzim wa sallallahu ala Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' sahabati wal awliya'i wa jami' arba'atil mu'minin wa mu'alifin khususan sabana Liadu badi'an Wasabul mu'ali Akhlaqul banin wa akhlaqul banin Syekh Umar Ahmad Wasabul mu'alif Yurumiyah Sahmad Wa jamil mu'alifin wa musannifin radhiyallahu anhum wa rahimallahu wa janna syariki wa syariki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Qobatu kabiyasin qabul khatam jalalan. Wassalatu wassalamu alaika ya sayyidina rasulullah wa ma taufiqi illa billah Allahumma inni istawdatuka ma qara'tuhu fadudu ilayya inna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun logat Sunda. Ari ieu tah hiji pasang wa sunanul matlubatu sareng ari pirang-pirang sunat anu diperdi fi sholati dina midamel sholat alif lam geuti tina midamel fi sholati dina midamel sholat eta nawaani 2 rupi ab'adun kahiji sunat ab'ad wa hayatun sareng kaduana sunat hayat. Fal ab'adu mangka anapun ari sunat ab'ad eta isruna 20 minha eta tetep tina sapalihna isruna atanapi ab'ad mangga minha eta tetep tina sapalihna ab'ad atanapi isruna mangga. Al kunutu ari kunut wa tasyahudul awalu sareng atahiyat awal fil fardi dina netepan fardu wal hayatu sareng ari pirang-pirang sunat hayat eta kasiratun seueur minha eta tetep tina sapalihna hayat tasbihatur ruku'i ari maca pirang-pirang tasbih dina nuju ruku wasujudi sareng maca pirang-pirang tasbih dina sujud asal kalam
wa tasbihatu sujudi sareng maca pirang-pirang tasbih dina sujud. Wa takunu wa takbiratul intiqali sareng maca pirang-pirang takbir pirang-pirang ulah alih gerak salat, ulah alih gerak salat, alif lam geuti tina salat, ulah alih gerak salat. Wa du'aul iftitahi sareng maca doa iftitah. Wa ta'awudzu sareng maca ta'awud qoblal fatihati dina sameme maca Fatihah. Wa ta'minu sareng maca amin ba'daha dina sabada Fatihah. Wa suratu sareng maca surat ba'da ta'mini dina sabada maca amin. Wa jahru sareng narikeun kana babacaan. Wal israru sareng ngalalawunkeun kana babacaan. Fi mahalihima dina tempat jahar wal israr. Dina tempat jahar wal israr. Wa man jeung ari sahaja ama eta taroka nu ngantunkeun ieu man sayan kana hiji perkara minal abadi tina pirang-pirang sunat abad amdan halna ngahaja awasahwan atawa halna hilaf tuluy emut awasahwan atawa halna hilaf tuluy emut dina nuju salat kade logatna awasahwan atawa hilaf tuluy emut nuju salat logatna. Pasunatu mangka ari sunatna lahu ka eman eta yasjuda yen sujud ieu eman lisahwi karena hilaf. Wal hayatu sareng ari kantun jeung sareng ari ngantun sareng ari kantun sunat hayat gitu. Wal hayatu sareng ari kantun sunat hayat sareng ari kantun sunat hayat eta layas judu teu kedah sujud ieu musolli jaminu salat ya musolli teu kedah sujud ieu musolli laha kana hayat wa in tarokaha sanajan ngantunkeun ieu musolli kana hayat amdan halna ngahaja. Wa in tarokaha sanajan ngantunkeun ieu musolli kana hayat amdan halna ngahaja. Walau sajada mangka lamun sujud ieu musolli litarkiha karena ngantunkeunana hayat muta'amidan halna ngahaja-haja li sujudi karena bade digentosan ku sujud sahwi. Walau sajada maka lamun sujud ieu musolli litarkiha karena ngantunkeunana hayat muta'amidan halna ngahaja-haja li sujudi karena bade digentosan ku sujud sahwi. Karena bade digentosan ku sujud sahwi batolat mangka batal non salatu salatna musolli. Waman sareng ari sajama eta saka anu mangmang ieu man qobla firogi salati dina samemeh
rengse midamel salat alias dina nuju salat keneh alias dina nuju salat keneh. Wa man saka qabla pirogi salati fi adadima dina bing bilanganana rakaat solahu anu nyolatan ieu man kana emma anu nyolatan ieu man kana emma mina rakaati dina pirang-pirang etangan rakaat tina pirang-pirang etangan rakaat awasyai'an atawa kana hiji perkara min arkani sholati tina pirang-pirang rukun sholat wajaba maka wajib alaihi ka eman naon ayabna yen ngadegeun bae ieu eman atau nyana kasimpulan bae ieu eman ala yakini netepan kana etangan anu yakin ala yakini netepan kana etangan anu yakin wayati sareng midamel bae ieu eman bima kana rakaat saka anu mangmang ieu eman bihi kana emma wa yusanu sareng disunatkeun lahu ka eman naon aya sujuda yen sujud ieu eman disahwi karena hilaf aya don deui wa sujudu sahwi sareng ari midamel sujud sahwi sareng ari midamel sujud sahwi eta layajidu henteu tambih ieu sujud sahwi ala sajdataini kana dua kali sujudan wa mahaluhu sareng ari tempatna sujud sahwi eta qabla salami dina samemeh maca salam dina samemeh maca salam walaya duru jarang henteu madarat naon asyaku mangmang ba'da pirogi sholati dina saatos rengsena midamel salat walaya duru sareng teu madarat alias teu ngaruh naon asaku mangmang bada firogi sholati dina sabada rengsena midamel salat bisaiin dina hiji perkara sapertos jumlah rakaat sareng padamelan jumlah rakaat sareng padamelan ruku itu sujud salik antara sujud dua kalebetkeun babacaan min dalika walaya duru asyaku bada pirogi sholati bisaiin min dalika bidzalika dinu kabeh nya dinu kabeh dina padamelan salat dina awas-awasan salat ila fi niati kecuali madarat gitu kecuali madarat gitu dina kecuali madarat mangmang dina niat kecuali madarat mangmang dina niat babu mafsadati sholati sabadana jangan musonib tutuk rampung beres-beres purugat paragat ungas anggeus guningakeun perkawis anu berhubungan sinareng
itu rukun salat anu mana kamu tos diuningakeun urang rukun salat teh kagungan jumlah anu mana jumlahna rukun salat teh aya 13 ti kawit dugi ka akhir kamari parantos diuningakeun. Ta ayeuna jeung musonif rek tanang tumandang bade ngaibrazkeun bade ngajelaskeun bade meretelakeun bade ngeceskeun perkawis pasal anu ieu pasal teh bade nguningakeun perkawis pasunatan anu aya dina netepan fardu baik lohor asar magrib isya tambih subuh eta netepan fardu nu 5 teh aya pasunatanana anu mana ku ajengan musonif perkawis pasunatan anu aya dina salat fardu kabagi kana 2 bagian gitu. Anu nomor kahiji nyaeta aya anu namina sunat abad. Anu nomor kadua aya sunat aya. Mana rupina anu disebat sunat abad teh. Walaranana tina sapalihna sunat abad nyata kahiji kuno. Salajengna atahiyat awal sunat abad. Dina tiap-tiap netepan fardu aya tahiyat awal teh. Baik lohor, asar, maghrib, isya. Subuh ada aya tahiyat awalnya. Subuh 2 rakaat bisi make tahiyat awal. Ukur 4 salatnya lohor, asar, maghrib, isya. Bisi kitu si putih subuh make tahiyat awalan. Jadi murid sabaraha rakaatnya. Itu. Ieu namanya sapalihna ieu. Sampai sapalihna sunat abad anu di uningakeunana. Kahiji di dieu mah diuningakeun teh nyaeta kuno. Kadua atahiyat awal dina tiap-tiap netepan fardu. Kalau betkeun ngawas sholawatna dina atahiyat awal. Ya, ngawas sholawatna dina atahiyat awal eta kalau betkeun kana sunat abad. Calikna dina atahiyat awal eta ge kalau betkeun kana sunat abad. Salajengna anu nomor kadua sunat teh aya nu namina sunat hayat. Tanu mana sunat hayat mah langkung seueur tibatan sunat abad. Mana rupina tina sapalina sunat hayat teh walaranana kahiji nyata maca tasbih baik dina padamelan ruku maupun dina padamelan sujud maca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi sareng subhana rabbiyal a'la wa bihamdi eta dihukuman sunat hayat. Salajengna maca takbir dina tiap-tiap
ulah alih dina padamelan salat gitu. Mode cengkatina ruku nya bade ruku gitu Allahu akbar sami Allahu liman hamidah eta sunat hayat. Teras ngaos doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sate acan maca Fatihah eta ge doa iftitah di hukuman sunat hayat. Salajengna ngaos ta'ud sampai meh Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Satacan Fatihahnya, satacan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaos ta'udna di hukuman sunat hayat. Salajengna tina sapalina sunat hayat teh ngaos amin. Gitunya dina sabada maca Fatihah. Amin. Gitu. Tadina ngaos amin nya menak dina kitab Jami'us Shogir gitu. Supados langkung ageng padilahna maca amin. Mangka si imam sareng makmum kedah sasarengan maca aminna. Bila mana imam jeung makmum maca aminna sareng, maka malaikat oge bakal ngiringan sasarengan maca amin. Kumaha sangkan maca aminna imam sareng makmum kadituna disarengan ku malaikat sasarengan maca amin. Maka waleranana dikomando ku imam sabada maca waladdallin rabbighfirli. Nah, ngaos rabbighfirli. Robbi pangeran abdi ikfir mugi-mugi ngampura gamparan kitu li ka abdi. Doa berartinya. Tamangka imam oge pan hayang dihampura dosana nya maca robbi fili makmum oge sami hoyong dihampura dosana. Sakitu sareng maca amin gitu. Ditambihan ku malaikat amin. Cek malaikat mugi-mugi ngaijabah gamparan kana doa abdi sadaya insyaallah. Atunya lamun sadayana maca doa nya tarupina amin insyaallah pa insyaallah. Anu maca amin dina salat teh bakal aya dina pangampura na Gusti Allah. Matak ulah ali maca amin nya. Ulah baud gitu. Imam tos ngaos robik pilih teh baud deh ya mah. Robik pilih bauh deh gitu nya. Ngagamar aseupan. Bade pamegat tadi isi lalaunan amin gitu. Nah, tapi ulah dihareoskeun kana temok dilah bisi dilah sisi temok. Nah, di belah dituna aya sikoten. Ya amang terobi fili amin itu tekan niat amin doa ya. Amin lalaunan tapi eta pameget mah sing rada tarikah. Nah ayeuna wengi ka-7 nya wengi ka-6 ya maca amin teh geus mulai rada ngoletrak nya dina taraweh masyaallah geus mulai tah penyakit taraweh teh barariji nya anu ikhlas jeung nu teu ikhlas teh geus katararemo ayeuna mah anu fisikna kuat jeung nu letoy dalam artian kuat cek agama lajan badagna awakna badag oge tanagana gede sorana gede tapi tarawehna henteu kuateun 3 wengi